Iya tuh. Ada juga. Tuh. Biasa wae ah. Assalamualaikum. Ih, ahi kamu Iyul. Assalamualaikum. Ayo mana yuk sanggah nali mana itu? Kan cangkep. Ayo lainnya lama tunduh. Gae, jing. Pendatang. Ini sama nih. Abi yang nggak juga ayo kursi lu aja lagi. Hampura teh abi teh yang diu. Tenang naon sih. Tapi abi hanya juga. Ari mana ku naon ieu? Isuk-isuk udang sare geus ngalamun. Manis teh bisa kabarangan. Sok atuh dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten aya Priyogi. Mohon bade ka eta bade nyarios. Oh, nya atuh mangga, Pak. Mohon bade nyarioskeun mohon, Pak. Kamari teh bapak teh hilap bade nyarios janten di dieu teh aya kursi nya bisa disebat kursi pusaka jadi Terus? tong sembarangan calik di dinya. Oh, jadi eta teh kursi pusaka. Da pas itu oge abdi teh aneh gitunya pas di dieu abdi teh pas asup ka imah ieu teh langsung diuk di kursi eta. Da abdi teh terang eta teh kursi naon. Tah pas abdi eta weh istirahat abdi teh kadatangan awewe make kabaya geulis gitu dah tadi oge abdi pas penelitian teh awewe eta teh ninggalikeun ka abdi bari sekali gitu tapi leungit. Oh gitu nya neng tong reuas bapak teh hilap bade masihan terang teh eta teh kursi lain sembarang kursi jadi kursi eta teh entas warisan ti baheulana janten anu datang ka mimpi neng teh meureunnan eta turunan terakhir anu ngawariskeun kursi eta jadi neng ulah reuas lamun aya nanaon insyaallah moal aya nanaon insyaallah salamet wae asalkan jaga bahasana sareng perilakuna. Tapi nah kudu ka abdi, Pak. Nya sabab pas kamari datang ka dieu teu ngucapkeun salam terus calik dina kursi Nya da eta. mun abdi teh capek. Oh nya si salah bapak oge di hilap masihan terang soalna bapak terang ti masyarakat aya anu bade peneliti cenah ya jadi janten bapak ka dieu kitu. Tapi neng tong reuas tong aya nanaon nya moal nanaon lah insyaallah. Lamun sakira-kira aya nanaon mungkin hubungin bapak we. Nah, cenah yeuh anu dicarioskeun ku si Bapak teh. Teu, ngan tadi we nyarioskeun cenah sebelah dinten di dieu kitu ukur. Oh.
Bet, urang sareulanya dulu capek. Ai maneh salat heula bebal. Ah nya sok ge heula urang ke nyusul. Ah, mari ngobrol bahasaan kitu we, ayo. Ih, terus jam 2 itu ya terus sholat isya ya? Ya salih deui. Oh, Lu tos beres wudu teh. Atos. Duh, jadi beuteung euy aing mah. Tah kebiasaan maneh mah. Gandeng lah pae maneh. enggak sholat teh. Geus yo. Ai maneh geus can. Misalkan kan kita si sapi lah bisa ge. Tujuh geus salat heula. Urang ulin yuk. Hayu. Kemana? Urang milarian tempat yang nyantai. Hayu. Hayu ah burukeun yuk. Yul, mana minum mah? Wah, sok we. Ayo. Ayo atuh yuk. Ayo. Ngomong tongnya masa ieu ka mama, tapi emu ngomong teh pasti serem gitu. Kumaha tuh? Saha sih? Astagfirullahaladzim. Maneh naon deui? Sabab maneh geus ngadieukeun ieu kursi. Aya amanah nu rek dibejakeun ku urang. Sadia geus. Jadi sebenarnya misteri naon jadi teh? Sabenerna ieu kursi teh kursi pusaka. Abdi teh turunan ke-7 dina turunan nu ngajaga ieu kursi. Abdi diamanatkeun kudu ngajaga ieu kursi sabab ieu kursi lain sabarangan kursi. Abah jeung Abu tak pernah calik ieu kursi mun teu acan wudu. Matakan kudu suci. Apaan? Orang lain keturunan ke-8. Nya abdi tenang. Tapi abdi ningali maneh boga rasa tanggung jawab. Jadi urang arek ngamanatkeun ieu kursi ka maneh. Tapi orang tuh bisa mau kursi eta ka lembur urang. Kudu dibawa asal maneh sering tadi ngarawat ieu kursi, bersihan ieu kursi, isi ku sholawat jeung ngaji di ieu. Kali anjeun kurang bisa ngelawan. Caritana panjang. Teh nyambung jin teh. Kemana ieu teh? Capek oge ningna euy. Kumaha? Uling teh rame. Rame atuh yuk. Beres ngawajai urang mah jeung barudak. Ah, siapa mana di wae? Yuk, ari maneh kunaon? Ngobrol jeung saha maneh? Cenah naon urang kitu? Maneh buka batur di dunia lain. Henteu beneran. Urang di kamar ieu geus siliga. Jadi kieu urang teh kedatangan awewe di tengah jagaan kursi ieu kitu cenah mah eta teh turunan ti mana kitu urang teh di tengah jagaan da damai teh ningali urang teh bisa ngamanatan kursi ieu bisa ngajaga aman kursi ieu kitu Mata kenal maneh teh aya kayak kalembur batu nu sok sangeunahna. urang teh teh nyaho Heeh, geus aya nama sare maneh. Isukan siap-siap jang balik.